Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasunun. Alhamdulillah wa syukurillah. Kasugri pamirsa sadayana, alo sadayana di mana ayana, di mana wae linggihna, wilujeng tepang dangu deui sareng si Emang di Jomantara melalui galura saluran channel YouTube, di mana di saluran channel Mang bade midangkeun hiburan kasundaan mangrupakeun dongeng Sunda. Kiwari Mang bade medar deui acara dongeng Sunda lajenganna dongeng anu dinten kamari katunda. Dongeng anu dinten kamari katunda nyaeta dina judul Dikawin Jurig. Dikawin Jurig ieu salaku naskah hiburan anu didamel ku Mang dipidangkeun kanggo pamirsa dengan harapan Mang pamirsa sadana tiasa kahibur ku dongeng Mang ieu. Bihapunten sadana moh bilih aya kirangan dina ngaoskeun ieu naskahna kumargi Mang sanes ngadongeng ieu mah naskahna dibacakeun atanapi diaoskeun hungkul kitu nya. Hapunten, mudah-mudahan inti carita tetap tiasa dugi ka pamirsa, tetap tiasa janten hiburan, tiasa janten rencang kamu pamirsa sadayana, komo di sasi saum ieu tiasa janten istilah nama itang-itang kanggo ngarencangan ngabuburit kitu tah ngantosan adzan maghrib. Mudah-mudahan sing janten amal ibadah kanggo Mang oge kanggo pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana anu kacinten mikasukakan acara dongeng ieu supados henteu nyangkolong kana waktos, mangga atuh urang lajengkeun dongeng anu dinten kamari ku Mang ditunda kiwari urang pugar deui, urang pedar deui lajenganana Dikawin Jurig ena teh lebet kana bagian anu kalima. Sakumaha dina bagian kaopat kamari terus dicarioskeun yen harita teh nyarioskeun arhasannya anu kacanak caah sabadana ngadamal cukang atanapi jembatan anu di walungan anu kantos kacanak caah. Harita nuju ngarareskeun atanapi ngadamal cukang caah deui walungan teh istilahna banjir deui menyeman kiwari mah. Kitu tah pamirsa sadana kumaha tah salajengna nasib arhasan satos kacanak caah, kacanak palid gitu. Urang Bandungan we kusadayana kumaha jucungna ieu carios. Sok atuh geura kepararayun, geura mararanco dina HP-na sewang-sewangan. Brung. Dikawin Jurig bagian kalima. Teu anta parah deui atuh pamirsa sadayana. Seo teh arhasan teh kabawa palit ku caah. Da kusabab kurang kuatna pamuntanganana. Nu tadina muntang ku dua leungeun, ayeuna ku sabelah. Da leungeun nu sabelahna teh maksudna rek ngaronjat atawi narima tali anu dialungkeun ku Yang Arman. Atuh harita teh arhasan teu anta parah deui ngagaleong kabawa ku cai anu ngagulidag caahna harita meuni badag pisan kitu pamirsa sadayana. Cilaka, aduh arhasan kabawa palit, nya kabawa palit, pegat pugot kadinya pegat. Saur manuk harita sing garorawok bari teu sadar. Kabeh oge kalahkah ngajauhan sisi walungan. Da sieun kaseotku caah anu ngagulidag pisan. Hujan harita teh kacida gedena jiga cai anu ditamplokeun ti langit wae. Walungan caah caina ngagulidag rumpat rampit sagala dibabad. Sakur anu aya teh jauh ti sisi walungan mah kacaahan ku cai anu ngagulidag. Sawah-sawah beak, tatangkalan rarungkad, kasaung-saung kabawa caah.
malahan mah budak angon anu keur ngamandian munding nya anu keur ngamandian munding oge lapur ka bawah palit jeung munding-mundingna. Pokona mah rohaka pisan caah harita teh. Jiga lain caah samanea, jiga caah anu katumpangan ku jurig siluman. Nah, bisa aya ngapan kitu. Kusabab sanajan hujana geus raat, tapi ari caahna mah masih keneh luak leok rumpat rampit kana naon-naon wae anu aya di sabeureun eta walungan atawa nu kalangkungan kaliwatan ku jajalaneun eta cai walungan anu keur ngagulidag caahna. Sabada cai caah geus nyusut surut kaayaan wahangan geus teu pikasieun deui, tapak caah bisa katingali harita atra. Kulobana kakayon anu nyarangsang dina batu-batu wahangan. Harita loba jalma anu abring-abringan di sababaraha kumplukan. Eta teh jalma-jalma anu keur nareangan sanak keluargana, anu keur nyungsruk naon-naon anu mata kabawa ku caah salaku anu ngarugikeun kamaranehanana. Kitu deui harita katingali rombongan Abah Samud jeung RT katut nuliana oge aya keur maruruh nasibna Arhasan anu kabawa caah basa tadi menerkeun cukang di wahangan teh. Rombonganna Pak RT jeung Mbah Samud mapai-mapai sisi walungan, malahan masa kapeung ancrub mun manggihan sedong digawir. Boh bisi nyangsang cenah mah di jero sedong, tapi nepi ka wanci panon poe tunggang gunung malahan mah geus deukeut ka wanci Sariak Layung, tarekah dina neangan Arhasan teh nihil. Eueuh hasilna boro-boro layona, eueuh tapak-tapakna acan. Kitu pamirsa sadayana harita kaayaan Arhasan anu kabawa caah ditareangan ku batur-batur lemburna. Kumaha bah? Ye, usaha urang teh teu mau hasil ning. Ceuk RT harita nyarita ka Abah Samud. Oh, nya urang teh. Urang balik we ayeuna mah atuh. Da geus rek sareupna deui. Urang soalakeun deui we. Engke yang tua kampung kayak di lembur kumaha alusna yang salahnya kumaha alusna gitu yang harapan kejadian ieu nya hayu atuh cek RT balik tuluy bring wae harita rombonganana marulang ka jero lembur. Basa tepi ka lembur harita teh geus wanci sareupna pisan. Rombongan RT teh mencar baralik ka imahna masing-masing. Sabab sakedeung deui ge wanci magrib tumiba. Sabari geus mahetkeun. Engke cenah bada salat Isya ditajuk rek kumpul di imahna Arhasan. Bari rek beberah ka nyirat mini salaku pemajikanna Arhasan anu eukeur ka tunggaraan. Harita teh di imahna Arhasan aya nu keur kumpul. Nya penting harita teh aya nu keur karumpul di imahna Arhasan teh. Tapi teu kabeh jalma ieu mah ngan saukur para inohong lembur hungkul anu boga kepentingan keur nyawalakeun kumaha nasibna Arhasan sabada kabawa palitku cai wahangan anu ngoleap tadi nu caah tadi pamirsa. Saestuna
maranehanana anu tadi nyaksian kejadian harita waktu arasan kabawa palit geus harapan ku syariat nama Al-Hasan teh aya dina kasalamatan. Tapi pikeun meakeun kapanasaran isukan cenah rek dipaluruh deui pikeun neangan layonna Al-Hasan anu cek hasil sawala emang eueuh harapan pikeun salamat. Kitu tah hasil sawala harita para inohong anu dirembugkeun di imahna Al-Hasan pikeun ngamastikeun kumaha nasib Al-Hasan sabenerna. Isukna bring deui orang lembur teh ngalara bring rek neangan Al-Hasan. Tapi ayeuna mah leuwih lengkep, leuwih loba anu ulu biungna pikeun nemongkeun kakompakan urang lembur anu geus boga tradisi paheuyeuh-heuyeuk leungeun dina raraga silih belaan tina kasusahan dulurna salembur. Harita saenggeus diubek dikotektak ti mimiti wanci haneut moyan nepikeun ka wanci tunggang gunung anu neangan Al-Hasan teh akhirna mah nyerah. Akhirna pada mulang bari mawa beja nu ngagolencang teu hasil maruruh kayaan Al-Hasan nu saestuna. Beja kitu teh geus ditepikeun ka Nyi Ratmini salaku pamajikan Al-Hasan. Puguh wae tumuwuh kasedihan nu lain lumayan pikeun Nyi Ratmini mah kusabab kaleungitan anu jadi salaki. Nya oge salakina teh kedulna pohara kacida tapi hade goreng oge salaki anu jadi ceungceuman hatena. Cag pamiasa sadayana urang tunda heula kaayaan Nyi Ratmini anu keur pinuh ku kasedih kana langsaan katut katunggaraan kaleungitan salakina nu kabawa caah bari teu kapanggih bugigag layonna. Pamirsa sadayana kiwari urang malikan deui kanu kajadian anu katukang. Urang tunda heula carita Nyi Ratmini engke urang samper deui ka pengkerna. Urang malikan deui kanu kajadian anu katukang di mana Al-Hasan harita teh kabawa ku caah dangdang. Basa harita teh Al-Hasan kaceot ku cai caah kelebak diteuleum ka jero wahangan anu caina keur umpal-umpalan. Tapi Al-Hasan teh basa tirelep ka jero cai. Kayaan anu karasa ku Al-Hasan harita teh estuning robah pisan teu saperti biasana jalma diteuleum ka jero cai. Karasa ku manehna asa lain eungap atawa istilah mah sakumaha mestina lah lamun diteuleum ka jero cai komo cai anu ngagulida gede tapi perasaan manehna harita asa ngoleang. Begitu asup ka cai teh asa ngoleang asa diawang-awang. Terus manehna teh nyirorot gebut wae manehna teh ragrag kana lemah. Tapi aneh pamirsa sadayana, aneh bin ajaib. Teu kawas ilaharna deui ieu teh nu ti nya Al-Hasan anu ti beubeut ti luhur ka handap anu karasa ku Al-Hasan biasana sahanteuna lamun anu ti beubeut ti luhur ka handap komo luhur pisan ti beubeutna ali pararotong mah eta geus pasti meureun nya satulang sandi paling alusna oge lamun ti beubeut mah gitu nya anu rohakana mun ti luhur itu santeuna ge minimal cangkeng atuh misalah tulang atuh aya nu misalah oge gitu. Tapi ieu mah
teu kitu pamirsa sadayana. Arasan teh lagragna tumiba kana lemah henteu karasa nyeri, teu karasa naon, teu karasa nyeri-nyeri acan gitu. Ngan saukur leuwas we tadi asa ngoleang waktu karasa kokoleangan terus ragrag saheulaanan mah Alhasan teh ngahulang terus culang cileung bari nyidik-nyidik jeung ngasa jeung dirasa-rasa naon anu kajadian anu tumiba ka manehna. Terus nyidik-nyidik sabudeureun eta tempat, sabudeureun eta patempatan teh. Terus Arasan harita ngagarentes dina jero mana hatena. Aing aya di mana ieu teh? Kitu gerentes hate Arasan. Bari culang cileung ningali ka sabudeureun eta patempatan. Nu mana eta patempatan teh asing pikeun manehanana. Pikeun Arasan mah teu apal aya di mana, di daerah mana, da asa karek harita ngambah atawa nincak ka eta patempatan. Eta patempatan teh jiga tegalan ieu teh geuning, tapi eueuh tatangkalan hiji-hiji acan. Eueuh jujukutan. Eta lemah teh jiga padang pasir tapi da lain pasir, lain juga di padang pasir di Arab. Marakplak satungtung deuleu. Kitu tah si tegalana teh. Mana kaler, mana kidul, ieu teh teu apal. Kitu anu karasa ku Arasan harita. Terus asa ngagundem ngomong ka diri manehna sorangan. Da puguh eueuh sasaha di eta patempatan teh. Asa araraneh ieu teh. Nya di mana aing teh nya? Geuning kieu tempat teh asa beda jeung alam biasa. Alam aing di kahirupan biasa asa kakalak mangihan ieu teh. Sambil ngahulang Arasan mikiran naon anu harita kajadian jeung tumiba ka manehanana. Ekeun ngahulang kitu jol kadenge sora nu eueuh-eueuhan ti tukangeunana. Barang ret manehna ka tukang gebeg. Manehna ngagebeg ningali rombongan anu ngaleut ngeungkeuy ngabandaleut pamirsa sadayana. Pamirsa sadayana masih nuju ngabandungan acara dongeng Sunda anu dipedar ku Mang di Garura di ieu channel anu mana tujuan Mang medar ieu dongeng samata-mata hoyong maparin hiburan ka pamirsa sadayana ku palantarana dongeng Sunda. Dongeng Sunda anu kiwari dipedar nyata kotretan Mang nyadira dina judul Dikawin Jurig. Mugia pamirsa sadayana tiasa ieu dongeng aya bahan katampi ku pamirsa sadayana. Harapan Mang raras janten panghibur kana kalbu, pangbeberah kana manah pamirsa sadayana. Tiasa ngarencangan aktivitas pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae leungeunna. Tiasa ngarencangan pamirsa sadayana oge dina nggoning ngabuburit di bulan suci Ramadan ieu. Mang selaku admin ieu channel kitu ngaturan ka pamirsa sadayana wilujeng ngalaksanakeun ibadah saum. Mudah-mudahan ibadah saum urang sadayana digampitkeun ku Allah, ditebihkeun tina sagaropi ujian-ujian anu berat, ditampi amal ibadah urang sehingga ibadah saum urang aya tapakna kanggo urang nggoning ngalaksanakeun kahirupan di alam dunia bawa engke ya samperin jaga di akhirat. Pamirsa sadayana urang lajengkeun ieu dongeng kumaha tah salajengna sok geula kaparayun deui pamirsa sadayana dina mararanco dina hapena sewang-sewangan. Prung aing teh aya di mana ieu? Kitu ngomongna
kerentes alasan dina hatena harita bari culang cileung ningalian ka sabudereun eta petempatan umana eta petempatan teh asing pikeun alasan mah teu apal aya di daerah mana da asa kakarak harita ngambah ka eta petempatan. Eta petempatan teh jiga Tegalan ieu teh geuning eueuh tetangkalan eueuh jujuketan lemahna malakpak satungtung deuleu mana kaler mana kidul teu apal kitu anu karasakeun jeung anu karandapan ku alasan harita. Saya sajeroning ngomongna jero hatena alasan kebek ku kaheran jeung teu apal naon anu waris dilakonan. Jadinya saha anu bisa dipake pananyaan ku manehanana. Keur ngahulang kitu jol kadenge sora anu euyah-euyahan ti tukangeunana balangret manehna ka tukang gebeg. Manehna ngagebeg ningali rombongan anu ngalet ngeungkeuy ngabandaleut. Katingali loba rombongan jalma anu keur ngalet aya nu nungtun domba nungtun sapi kitu tah pamirsa sadayana. Ngalet masa aya nu ngalet sareng ngaleueut benten tah eta bahasa Sunda teh ku seueur-seueurna papaes tina bahasa Sunda aya seueur-seueur kalimat atau anu hampir mirip tapi benten tebih tina artina teu kenging pahili gitu tah pamirsa sadayana. Nah ngalet sareng ngaleueut gitu. Ngalet mah ngabring gitu nya seueuran jalmi eta biasa sebutkeun ngalet. Misalnya lamun ana pawei kita tanya kompoi eta tiasa sebutkeun ngalet kitu nya. Lamun ngaleueut mah eta teh saya istilahna mah nyata orang teh ngopi lah itunya ngaleueut teh ngopi eta napi nya cemilan namun zaman ayeuna mah kitu nya lamun ku bahasa zamanna mah ngaleueut eta teh ngaleueut kopi ngaleueut tuangeun anu ringan gitu tah eta benten tebih tina tuangeun ka laku lampah jalma anu keur ngobring gitu. Kitu tah bahasa Sunda istilahna mah ku seueurna sareng perbedaan bahasa Sunda sakadiku wae ge tiasa benten tina hartosna. Urang tah saged pamirsa sadayana. Katingali loba rombongan jalma anu keur ngaleut aya anu nungtun domba nungtun sapi ngagiringkeun hayam nanggung suluh nanggung pare jeung sajabana di aleutan sajana oge aya aleutan jalma anu nalanggung peralatan gamelan katingali kumplit jeung sababaraha urang awewe anu di darangdanan jiga nama eta teh sinden pamirsa sadayana. Ari abringan pangtukangna nyaeta sababaraha urang awewe tengah tuwuh jeung lalaki nu diiringkeun ku jalma-jalma anu araraneh disebut aneh soteh pedah wae teu lumrah jeung jalma ilaharna gitu tah jeung degan jalma ilaharna pangawakanana teh jalma tapi macem-macem keanehanana. Aya anu beheungna panjang pamirsa sadayana awakna besekel aya oge anu awakna jangkung sirahna semu gepeng aya anu sirahna oge gede awakna leutik pecekrek aya anu sukuna hiji tapi aneh leumpangna gesit naker beda jeung urang lamun suku hiji teh acologan ieu mah henteu jiga terus nyurudut kitu tah pamirsa sadayana jeung sajabana deui lah pokona jalma-jalma harita nu ngiringkeun eta aleutan araraneh teu lumrah jeung jalma kaumumanana di alam manusia pokona mah araraneh wae. Basa aleutan geus anjog nepi ka tempatna di mana alasan harita keur nangtung aya hiji jalma jangkung badag tapi eueuh cilian kitu tah irungna
bolong istilah teu mancung gitu teu dempes gitu kan tiga irungan aya saeutik bolongna nyamperkeun ka Hasan pok ngomong sorana semu ngirung pamirasana damanan irungna daya irungan gitu dempes gitu langsung bolong we hungkul jadi ngakibatkeun sorana ngirung. Hai manusia anjeun saha kenaon aya di dieu ka mana tujuan anjeun kitu tah pananya teh meni murudul ari Hasan aya nu nyamperkeun tur ditakon kitu teh lain buru-buru ngajawab ka olohok bengong mata simeteun ningali tangtungan jeung rurupaan eta jalma. Hai manusia jalma aneh ditanya teh lain ngajawab kalah ngahulang sia jalma aneh teh nanya deui rada nyentak ayeuna mah gebeg rasa ngagebeg luas terus ngomong ngajawab sabari arap eueup eta anjun nu pernah mangsa ngomong teh jawab pananya heula kaula saha maneh hah jawab sia gancang maneh saha ditanya teh ka malik nanya maneh mah mangsa sok jawab saha maneh sia gancang ame hampang hukuman sia sabab kuwawani asup ke negara kaula tanpa izin. Alasan harita sanggeus teger hatena alasan terus ngomong oh nye kuring Hasan kadieu teh kalangsu kabawa ku Caah ari ieu di mana di rembun naon alasan malik nanya deui ka eta jalma. Jalma aneh teh kalah kah malik nanya hai manusia perlu dipikanyahokeun ku anjeun teh kiwari aya di negara Sendong Kancana negara kaula selaku papatihna di ieu negara ari ieu negara diratuan ku hiji ratu anu katelahna Nyimas Manika Walang Kancana ari ngaran kaula Ki Barut anjeun ngilu katani ku panggentraanana ratu kaula denget ieu teh ratu kaula keur muka lalangse batas nagara kaula jeung nagara anjeun kabuka lalangsena ku izin ti ratu kaula ayeuna anjeun kudu ngahadep ka ratu pikeun mutuskeun nya naon hukuman anjeun kusabab geus kumawani asup ka nagara tanpa aya paspor tanpa aya izin ti kaula jeung ti Kangjeng Ratu kitu tah manusia. Kuring mah rek balik wae ka nagara kuring mung lila aya di nagara jurik siluman anterkeun we Barut kuring teh rek balik ceuk alasan harita ngomong ka Ki Barut. Teu bisa manusia teu bisa kusabab anjeun geus kuwawani asup ka nagara kaula jadi aturan oge kudu ngilu kana aturan nagara kaula kitu ceuk papatih nagara Sendong Kancana nu ngaranna Ki Barut. Satuluyna Ki Barut paparentah ka anak buahna pikeun newak Hasan nu rek disetorkeun ka ratuna. Di negara Sendong Kancana harita teh keur pabuis rahayatna guna mapag karamean di puseur dayeuh nagara Sendong Kancana
nu baris hajat rongkah dina raraga ngawinkeun putra karaton nagara Sedong Kancana. Kajadian hujan di negara manusia gede tur caah nu di alamanku orang manusia ku orang lembur harita khususna anu lemburna deket ka walungan ranca orai. Lain samata-mata hujan jeung caah biasa, tapi aya campur tangan ti bangsa siluman, ti bangsa juri. Siluman Selemin nyaeta guna mawaan pare sasatoan katut naon-naon wae anu dipikabutuh jang hajatan bangsa siluman. Nagara Sedong Kancana teh ngabogaan hiji ratu anu ngaranna Ratu Manikaulang Kancana. Ngabogaan putra kembar nu gagah tur sakti. Anu kahiji si Cikal ngaranna Raden Kalawuling. Anu kaduana Raden Kalarenggana. Dua putra ratu ngabogaan sifat-sifat anu beda. Adi Raden Kalawuling mah cicingeun arang takon, beda jeung Raina anu lincah tur capetang dina sagala cacaritaanna. Adi anu ti heula menang jodoh eta teh nyaeta Raden Kalarenggana. Harita oge hajatan teh jang ngariakeun kawinan Raja Raden Kalarenggana. Makana di nagara Sedong Kancana harita kacida ramena. Hajatan 7 poe 7 peuting nanggap wayang sagala. Hajatna teh nanggap wayang ti nagara manusia. Adi anu dikeprekeunana pikeun barang gawe teh tur nyiapkeun acarana nya bener nyalakotan di bangsa manusia kabeh. Anu barang gawe segarupana seperti anu kakocap basa harita arasan kakara datang ka nagara Sedong Kancana teh. Dawuhan Gusti Prabu, Gusti Ratu, paman bade nyanggakeun unjukan. Paman nyepedamelan paman sakumaha titah Gusti Ratu. Sareng sakantenan ieu paman nyadak hiji jalma anu dongkapna ka nagara urang teh teu aya pangulem oge panggentra ti salira. Tumorojok tanpa larapan, kumelendang tanpa wawaran ti anggalna. Mangga nyanggakeun ka salira kanggo paparios nu salajengna. Ki Barut harita saenggeus tepi ka karaton langsung unjukan ka ratuna ngalaporkeun hasil pagaweanna jeung papanggihanana. Pamirsa sadayana di mana wae ayana, di mana wae linggihna, urang cekapkeun heula dugi ka dieu ieu acara dongeng. Kumaha tah nasib Al-Hasan saterusna salajengna nalika ditewak ku papatih kerajaan siluman di nagara Sedong Kancana kitu tah. Kumaha salajengna? Naon nu baris tumiba ka arasan saenggeus arasan dilaporkeun ka Ratu Siluman nagara Sedong Kancana. Insyaallah urang pedar di enjing, mudah-mudahan urang sadayana masih keneh dipeparinan ku Allah, yuswa masih keneh disehatkeun ku Allah. Kahirupan urang sadayana dicekapkeun yang ditebihkeun dina sagarupi balai. Mang selaku admin di ieu channel ngaturkeun nuhun kanggo pamirsa sadana kanggo kasatiaanana manco di Garuda di channel ku dukunganana
melalui subscribe, like, komen, oge pijit loncengna. Kanggo nu teu acan mangga kantun diklik wae like, subscribe, kantun komen, oge loncengna dipijit. Eta sawo basa kieu mah sangat berarti kanggo emang gitunya, kanggo channel emang gitunya anu masih keneh taram-taram, anu masih keneh mun sawo basa orok teh mah lain kahalu keneh ieu channel teh gitunya, nuju lain kahalu. Mudah-mudahan amal ibadah pamirsa sadana anu menjadi subscribe diniatan ibadah sedekah kumaha ngagerakeun curugna ngaklik gitu, mudah-mudahan sing janten amal ibadah kanggo pamirsa sadayana. Oge harapan mang mudah-mudahan sing janten ieu nu dipersembahkeun ku mang ka pamirsa sing janten hiburan, rasa hiburan ngarencangan dan segala aktivitas tiasa aya mangpaatna, oge aya istilahna mah pulungeunana tina naskah ieu carita. Walaupun ieu naskah sakedar ilusi karangan belaka, tapi mudah-mudahan aya mangpaatna kanggo urang bararea. Sakitu nu kapiartur ti mang undur diri, insyaallah enjing urang patapang deui. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga